Taiwan dari ngalaga Satria ayahnya takut kacau lah lupa obat kurang ajar ini mengat sok kau lah bakal dia udah umpat kapan sampai kata-kata asap kartu kaca Waturakan semua pangabah Joshua diterima wonten wewa putra panjenengan nya wa parantos kuninga di si cepot teng dabalan balan langkung sarina kumaha langkung sarina kumaha ieu satria memang dasar Sri Mahaprabu Batara Kresna hiji dewa kemanusiaan waspada permana tinggal ningali Gatot Kaca kumata lahir batin na Kresna atuh katingalina aya semakin raga Gatot Kaca atuh ieu Kresna nyarita dina hatena dina batinna kayu Semar Badranaya anu aya diraga na Gatot Kaca sadayana tuningaeun sastra jingga lan dewana Kakang Semar enggak kan aga dages waktuna beureun Kakang Semar wayahna kaula percaya ka Kakang Semar mangga lamun tos aya widi ti salirama mangga teuing supaya anda teh nyaksian oh mangga Gatot Kaca ulah buat geus meunjeun ayeuna sok gudalawan disaksian kuat bangga dan ada agan tadi ngomong jahat hari gitu mana yang ningali ya nah sana dan habis goreng kupat ieu goreng patut ieu abdi mah ya kieu abdi mah apa agan teh ngobrol jeung saha yang sabar kalau ngobrol wah udah ngabobodo bisa ningali abdi ge nyaho saha eta saha cek maneh anu Gatot Kaca nah ari maneh teh kumaha si cepet teh nyambung kumaha teh nyarita teh ka mana karep udah mah icing we urang saksian tuh juragan anom hayu kan masih aya kawani sampai Gatot Kaca coba sampean satria wangsim deui awas geus teh sok
temempan gini kali namanya besar kali action asak lepas gede kalau kata kata action Iraden Gatot Kaca niban kena kaya satria Wangsi Geni atuh memang ieu Raden Gatot Kaca teh kancikan Semar Badrana ya anu aya di ragana atuh sapada harita katibanan ye satria Wangsi Geni dadak sakala ieu Wangsi Geni teh plicati prakasa anu sampurna anu nyata itu kayanan atuh ieu nyatana usahakeun Wangsi Geni jamak jangelek ayat 2 mahlusa anu hiji nyaeta Bambang Aswatama anu kadua eyangna Pandita Om Kakak oi paingan kuat Aswatama beningan teh atuh gua garbana ieu Bambang Aswatama Pandita Ombaka anu mana ieu teh eyangna Bambang Aswatama ramana Resi Pombayana Nocaya Sekarniwang Cahaya Nira Nurcaya Sekarniwang Cahaya Nira Katyai Rama Rumasa kaula salah semar Rumasa incu kaula daheuh kaula teh nuturkeun kahayang menjadi incu ngan kaula teh waktu hari tadina talaga pancuran atau dina talaga pancuran kusuma kaula teh nyeri hati Aswatama teh jadi ganjilan anu mana eta talaga teh bocor Gatot Kaca nepikeun anjeun eta bocor teh Aswatama ngan kaula hampura rumasa salah semar umat salah gangga kembang cakrabe suara saktibanan kaula Bambang Aswatama ampun kaula jadi meureun ilaeng teh dendam ngemantak lagi ulah dendam teh kitu teh dengan gua Aswatama rumasa we Gatot Kaca kaula teh dugaduhkeun baheula ku anjeun teh nyatana dina talaga teh nepikeun kaula jadi bahan ambelan di mana talaga bocor teh ku sampeun wah di hati kaula nya aduh ampura ampura
wa hatur nuhun wa kana bantosanana sumuhun oke ka wa batara hatur nuhun wa ta kasep katut kaca bolon ieu beun keur pelajaran keur hidup dina setiap perkara yakin aya pro jeung kontra na aya satuju jeung henteu nah dina setiap hidup nyen tindakan kesalahan yakin aya balasanana boh di dunia boh di akhirat lah nu mantahna oge memang waktu hidup ngabendung talaga pancuran teh mah hidup teh nyaeta kaasupan miraga sukma yang hidup pandu dewanata anu memang ieu teh supaya Pandawa jeung Kurawa teh ulah pagetreng wae balan buat ngan tetep we aya perkara nu saeutik meureun bakal jadi perkara deui tadi dieu nu mantahna oge kudu waspada permana tinggal manusia sanajan memang eta manusia teh disipatan ku sifat poho balangah jeung salah timbalan ngan ieu omat wa mah bisi hidup salah lampah salah ucap sabab hidup teh hiji panglima nagara Amarta bebenteng nagara Amarta anu mana jadi tuladan kerahayat nagara Amarta oge khususna ka para anoman adalah anom anu ini nyatana nagara Amarta di kasatriaan imbalan gua nuhun kana bocanganana wa kakang Semar isi mabdi nuhun pangrojongna lamun daya kakang Semar yakin Gatot Kaca bakal kejadian anu teu dipikar oge ini meureun simbol nyaeta kakang Semar salaku rahayat Gatot Kaca salaku pangagung kudu manunggal ngajadi hiji pikeun nguatkeun persatuan jeung kesatuan bangsa ulah nepikeun pagirang-girang tampia lamun urang geus leupas tina kasatuan yakin nagara jeung bangsa oge bakal hancur bakal cilaka nuhun kakang Semar nuhun sastra jingga nuhun dawala nyagan nuhun manuhun kan cuman aya ongkos nanti nyaganya aya ari ngaran-ngaranna teh urang kudu pamrih lamun urang bener-bener daek nulung kanu butuh nalang kanu susah teh ulah aya buntutna ikhlaskeun we yakin sing yakin kege aya bakal aya balasanana aya ganjaranana ulah tanpa pamrih wah kamu tuh gitu main mah ngerokok dah wala enggak sek si akama iya kakang Semar kula tak ayeuna mah kantun syukuranana kantun salametna kaula percaya ka kakang Semar mangga tak Pak syukuran Pak syukuran Pak aya kejo koneng teu Pak naon jadi ya oh ya agungnya para luna nu kasuhun da jemar hampura anu kateda nya ujang ti uwa sapara kanca urang cekapkeun dugi ka dieu nya ucup pagelaran wayang golek nya ujang mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan ku pangresana Saibul Maksad atawa Saibul Hajat anu parantos mercantenkeun uwa sapara kanca ngahibur di bumina nya ucup atuh sakieu buktosna nya ujang ngahaturkeun rebu nuhun tas katih kabingahan ka pangresana Bapak Hajat Bapak Kuming atau Bapak Kaleng apa Bapak Edoy nya ujang
sadayana khususna anu parantos nyata ngabantosan ku lumangsungna ieu hiburan wayang golek, terutamina nyata kapar aparat setempat Bapak RT Bapak RW nyucu bapak-bapak di kepala desa nyata raga manunggal nyujang oge kecamatan Setu Kabupaten Bekasi anu parantos ngabidian uang ngahibur di bumina oge pun kitu deui ka para sepuh-sepuh para inohong tokoh seniman nyujang anu aya di pertempatan hapunten uang jagung tumalangkung sanes bade nyaeta nampilkeun kakiasaan tapi ieu mah urang etang-etang ngajalankeun tali silaturahmi dina perantabisan seni nyucu. Mudah-mudahan urang ditepangkeun dina waktos-waktos anu sanesna atuh mudah-mudahan Bapak hajat Bapak Edo sakeluarga dina hajat perhajatanana simulus rahayu berkah kalawan salamet ulah nepikeun aya halangan halunganana ulah nepikeun aya gantara kakaitanana salamet kudu salamet nyojang ataupun pangantenan urang doakeun mudah-mudahan dina bahtera rumah tanggana sing ngalebetkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah tur warahmah nyojang sing mulus rahayu berkah kalawan salamet ucu atuh Bapak salamet nyujang Bapak hajatna salamet keluarga besar Bapak hajat salamet pangantenna salamet nyucu anu ngahiburna salamet anu dihiburna salamet salamet penonton salamet pedagang salamet hiji kudu salamet sadayana ngatur-ngaturkeun rek bunuhun deui ka Bapak Ikam rauh Abah Iroh anu mana parantos kabantosan uak sakarakan nyucu urang tutup ila lampahan ku kembang nitik sinebaran sari tutup lawan sigotaka merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios kasadayana.